Sabari ngantosan kariheun mantosan heula si mamah nutuan si Ki Suraung. Wilujeng dongkap deui atunya baraya sadayana sapertos biasa dina sapopoena mamah Alisa di kampung. Jantennya ieu teh saleresna mah kalajengan video anu kamari. Sabari ngantosan kariheun asa di dieu abi bade nutuan heula si Ki Suraung. Kantenan si mamah teh melak suraungnana teh nikatkeun seueur janten dugi ka kenging nu arasaknana teh. Janten ieu si Ki Suraung alias biji selasih tehnya teras engkin teh ieu bijinana teh dileob ku cai panas tah saatos beukah engkin teras weh dicampurkeun sareng perujakan. Pokona mah tong lepat deui nya pami ngadamel perujakan teras dicampur si Ki Suraung ieu tos pasti rujaknana teh sae katingalna. Komo si Ki Suraungna anu dadakan mah sok wangi pisan. Lajeng atunya di dieu kariheunana teh atos asak ayeuna urang kari heula. Tong hilap siuk heula cai panasna tina see urang leobkeun kana ieu kariheunna. Cobi di dieu baraya sadayana aya nu masih keneh gaduh dulang teu. Padahal tos seueurnya tempat anu praktis oge tapi da si mamah mah duka kunaon masih keneh sok resep ngarih dina dulang. Teras ieu gigihna urang lebetkeun deui kana aseupan. Satos kitu ayeuna urang lebetkeun deui kana see. Teras kumargi ieu videona teh masih keneh teu acan rengse keneh. Kanggo videona lajeng deui part 3 nya.